Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya. Lanjut di perjalanan si tukang ulin di Kampung Cibeweh Cidaun teh nya Baraya. Ayeuna urang teras nyakseni pertunjukan saur nama pangencaran gitu nya Baraya. Anu dimaksud pangencaran engke salah sawios anggotana ditenun itu dihilangkan kesadarannya Baraya. Lalu entah mereka itu menjadi seekor monyet, ada yang merasa menjadi harimau begitu Baraya. Pokoknya terus sakseninya perjalanan si tukang ulin teh di Cidaun, Cibeweh, Mekarjaya, Cianjur Selatan. Terus sakseninya dugi karengse. Tong hilap Baraya, nyungkeun, like, komen, sareng bagikannya videona. Hatur nuhun Baraya, kana kasayana mugia sadayana sehat sareng arageng rizkina Baraya. Wilujeng nyakseni dugi karengse perjalanan si tukang ulin di Cidaun, Cianjur Selatan. Alhamdulillah Baraya, pertunjukan atas rengse kantun si mang-mangna disadarkeun deui ku para seniorna atanapi para guru-guruna pangintennya. Hatur nuhun kana perhatosana sadayana. Mugia sing janten hiburan kanggo urang sadayana nya. Sakitu nepi hatur perjalanan si tukang ulin di Kampung Cibeweh, Mekarjaya, Cidaun, Cianjur Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya. Olabkeun Baraya.